Assalamualaikum, patepang deui sareng ibu di materi bahasa Sunda. Materi ayeuna urang terangkeun tentang poster. Arti poster mibanda harti plakat anu ditempel di tempat umum, biasana mere wawaran. Poster boga kagunaan nu kahiji pikeun mere pengetahuan ka masyarakat umum. Dua nyaeta ngajak ngalakokeun hiji hal ka pembacanya. Sanian poster nyaeta hiji kalimatna disusun sikat gampang dipahami jeung undang jelema jadi penasaran. Nu kadua make ilusi atawa desain, misalnya pakai gambar atawa foto. Katilu nyaeta kalimatna ngahibur, jadi pembacana ngarasa resep macana. Nu kaopat nyaeta bahasana kudu sopan, jadi bahasana teu nyilu perasaan anu maca poster eta. Tingali contoh poster. Hirup sehat kalayan teu ngarokok. Stop. Poster ieu ngandung arti di urang diajak entong ngarokok. Contohna poster nu kadua nyaeta akibat amun urang